simkuring anu Ratnasari ti kelas 11 7. Dina warta sumber kibari dina warta dina ieu urang baris ngadugikeun beja anu mantap ka Karewangun. Di Karawang ratusan imah kapueun dicai. Media simkuring ngadugikeun nyaeta ngeunaan musibah banjir di Karawang 5 Maret 2025. Hujan ageung salila sababaraha poe ka tukang menyebabkeun banjir di sababaraha wewengkon di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Wewengkon nu pangparahna kapangaruhan teh nyaeta Kecamatan Teluk Jambe, Kelari, jeung Cikampek. Numutkeun informasi ti Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPDB Karawang, leuwih ti 500 imah kapueun dicai sarta ribuan warga kapaksa ngungsi ka tempat anu leuwih aman. Luhurna cai ngahontal nepi ka 1,2 meter di sababaraha tempat. Urang parantos nyiapkeun posko darurat serta nyalurkeun bantuan pangan, tikar jeung ubar obatan pikeun warga nu kapangaruhan. Jok Asep Sutisna, hiji petugas BPDB Karawang. Banjir ieu oge nyababkeun gangguan kana transportasi. Sababaraha jalan utama teu bisa dilalajoan ku kendaraan. Masyarakat dihimbau sangkan salawasna waspada jeung ulah cicing di imah lamun cai keur naek. Pamarentah daerah berusaha ngurangan dampak banjir ku nguatkeun tanggul jeung nyodok saluran cai. Dihimbau ka masyarakat pikeun tetep waspada kana kemungkinan aya banjir susulan sarta ngajaga kesehatan salila di tempat pengungsian. Ayeuna tim gabungan masih kene fokus kana evakuasi warga sareng nyalurkeun bantuan kaayaan banjir daerah Karawang diharap segera surut. Sakitu warta kiwari dinten ieu mugia musibah banjir di daerah Karawang dipiharap segera surut serta para warga nu terdampak tiasa enggal-enggal balik deui ka imahna masing-masing. Hatur nuhun kana parantosanana wilujeng